Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danguri sareng pidangan dongeng Sundanya urang ngedongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kadayan ngabantu nejar carios si Oson jeung kelong ka Jajaden. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah bandar janten hiburan. Kabaraya nu setia manco kana dongeng Mang mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin oge dilalancarkeun sagarupinanya. Mugia sadayana salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, salamina eling ka Gusti anu Maha Suci. Atutung hilap di rorojong itaroelan tombol subscribe mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Oson jeung kelong ka Jajaden wilujeng ngadangukeun rung ah. Oke, kudu kumaha uing teh? Nya kudu ngaji nyog curug ilmu mapai ajaran agama Islam. Timimiti ilmu syariat dugi ka ma'rifat tauhid kadat nu maha suci. Ti ilmu fikih pikeun kasucian lahir dugi ka ilmu tasawuf pikeun kasucian batin. Jadi kitunya atuh uing teh kudu masatren heula ieu mah eyang lah. Ih, nya bener pek diajar ka emang maneh bag-bagan syariat. Engke ku eyang bakal diajarkeun bag-bagan tauhid oge ilmu tasawuf nah. Ari ilmu tauhid jeung tasawuf teh kumaha eyang? Ih, ari tauhid teh ngajarkeun ilmu keyakinan. Timimiti yakin, ainul yakin, hakul yakin dugi ka isbatul yakin ka Gusti nu Maha Suci Allah Azza wa Jalla. Kapan memeh sahadat teh kudu netepkeun heula zatna Allah, sifatna Allah, apal hakikat sifat 20, apal ngarah paham kana zat Allah ulah nepi ka disarwakeun jeung makhluk. Ulah salah keyakinan engke urang guar eta mah ngarah paham la ilaha illallah, paham ka Allah aya dat aya sifat asma jeung af'al. Urang buka ke timiti alam nasut nepi ka alam lahut, timiti alam ahadiyah nepi ka alam insan kamil. Nyalah kumaha eyang we lah. Tapi kumaha diajar eyang? Kapan eyang teh tos maot kapanan? Jasad eyang memang geus maot. Tapi kersaning nu maha kawasa eyang teh teu ngarasa maot. Tapi hirup. Ngan moal kabayangkeun hirupna eyang kumaha kumaneh oge. Moal kaharti tanyakeun we ka mang maneh. Jadi kitu. Punten mang. Nah kumaha kitu tah? Kapan si eyang teh tos maot mang? Cik si Oson bari ngaredet ka pamajengan Karim nu tadi mah ukur molohok we. Bibirna asa dikunci tapi barang ngadenge eta pananya ti si Oson ngadadak bisa nembalan. Kieu pok-pokana teh cenah. Jadi kieu jang. Dina surat Ali Imran ayat 3:8 nerangkeun. Ulah nyangka cenah lamun maotna syahid. Nyaeta anu nu dina jalan fisabilillah. Eta teh ulah dibejakeun paeh atau disangka paeh tapi hirup. Malah mah masih kene dipaparin rezeki. Tapi eta hirup jeung rezekina teh moal kabayang. Moal kapikiran ku urang mah moal kaharti. Nyata kitu. Cinakna mah kapan si eyang teh nya masih bisa masihan penerangan ka anak incuna nyata ka urang duaan. Masih kene di alam dunya nu butuh kene ku cacaangna. Tah kitu. Jadi kitunya.
Ari ilmu tasawuf teh eyang kumaha? Nya ilmu katauhidan anu pikeun ngabersihan hate jang. Sabab aya lahir aya batin. Ilmu fikih bagian kebersihan lahir, ilmu tasawuf pikeun kebersihan batin eta moal bisa dipisahkeun jang. Kitu oreng teh. Nyalah kumaha eyang wae lah. Tapi uing can kaharti ya. Kumaha ieu teh mang? Nya berarti si eyang teh hirup ngan hirupna meureun lain cara urang ayeuna. Punten eyang, bilih lepat. Nya bener eyang masih kene bisa katempo, bisa ngawurukan ieu teh lain kahayang eyang tapi kersa nu maha kawasa. Tah nu maot syahid teh lain maot dina pangperangan wungkul nyata nu perang dina jalan Allah fisabilillah. Tapi nu disebut syahid teh nyaeta bisa wae nyaeta jalma anu nyaksi musyahadah ka Allah Ta'ala memeh maotna. Kapan sararea ge ieu teh keur nuju ka jalan Allah nya. Pikeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pikeun balik ka asal nyata mulang asal ti Allah mulang di ka Allah. Takut kituna urang nu keur fisabilillah ieu lamun bisa musyahadah bakal jadi syuhada nyata nu nyaksi tah kitu. Jadi kitu nya yang paingan atuh nya geus we sakitu heula pokona mangke unggal malam Jumaah pek hidup teh ka dieu datang. Di dieu pek tawasul maca sholawat bebersih. Engke eyang bakal ngawurukan. Cek eyang Waruga Jati les wae ngiles breh kaayaan teh robah deui ayeuna mah. Katempo harita teh cenah ukur pacaratan we. Ngan aneh duana teh dina kaayaan sare anu kacidati berana. Kulisik duna dapating kulisik. Nyah beunta terus silih reret gebeg sabadi hareupeun teh ayeuna mah pajaratan atawa makbarohna eta eyang Waruga Jati. Sedengkeun ari eyang Waruga Jati atawa Syekh Jasadullah mah duka teuing ka mana. Puguh we atuh duana teh maneh kaget nu lain di kieuna. Ka mana si eyang teh? Nya jang. Ai nah kumaha kitu? Nah mamang bieu ningali eyang Waruga Jati malahan mengobrol da aya mang ka tempat tadi teh malahan mangge ngajawab pertanyaan uing. Bener jang. Nya mangge ugu ambrok jonghok jeung eyang Waruga Jati meni asa aya di kieuna jeung nya disebut ngimpi da sadar. Tapi aneh barang bieu teh kapan urang teh sare nya teh kaharti puguna urang teh bisa panggihnya alah. Meureunna kieu ge cek si eyang tadi kersana Allah we meureunna nya. Nya bener sabab eueuh nu teu mungkin. Lamun sagala kumaha kersana mah nyata kersaning Gusti. Tapi bieu apa naon anu dicaritakeun ku eyang Waruga Jati? Nya lamun teu salah mah nya usi ujang teh cenah kudu ka dieu we tiap malam Jumaah. Nyata pikeun nampa piwuruk ti eyang Waruga Jati. Jeung kudu daek diajar nya ka mang dina bag-bagan ilmu fikihna. Nya cocok teu salah mang. Berarti urang teh disebut ngimpi dalin ngimpinya lah. Araraneh teuing teu kaharti. Tapi geus lah. Ulah di pikiran mata clear di pikiran mah. Ayeuna mah urang turutkeun we lah. Mana kitu ge uing meureun ku rumah santren. Nya syukur ari kitu mah jang. Ayo udah geus rengse geuningan. Maksud urang teh geus tina kanan. Ayo ayeuna mah urang ka handap. Nya pasti ngadaragoan. Nya hayu atuh mang. Kitu mitra cenah sioson teh bakal nampa piwuruk we ti eyang Waruga Jati jeung mamajengan Karim. Atuduana teh talurun we di pasir suci baralik deui ka pasantren. Teu kacaturkeun di jalan basa tepi ka pasantren duana teh langsung dibagiakeun. Sinjum anu teh tadi ngadagoan bungaheun saoson teh geus aya turun. Da pugu teh tadi ge eret deui we kana liwat anu geus asak. Kadenge sinjum teh langsung ngabagiakeun. Aduh, tos beres geuningan alah.
kaleresan atuh euy alah ditungguan teta tadi oson maneh teh anya beres keur naon maneh teh euy ih kapan keur nungguan maneh atuh kapan ieu liwat tingali geus ngiceupan atuh ieu beuteung geus karasa lapar atuh hayu urang dahar ih maneh mah euy kapan pribumina ge can ngahampekeun wah kaela maneh mah ih nya yusok urang tuang nyaliwet teh dajang sajang duaan atuh nya ulah era pugu tita tadi oge nya bener pisan jangan jum teh maning geus ngaliekan wae kana liwet tos lapareun karunya muhun atuh muhun nama urang emam atuh urang tuang atuh nya sok janggeuh dah mama masih kene wareng kene ieu teh masih hareungap sok jangoson nya atuh mang hayu atuh euy ai maneh geus lapar mah wing sarua lapar katang nuhun atuh lah bi janten ngarepotkeun ieu wing ih henteu ngarepotkeun nya sok sing kekengingan ulah asa-asa Dekul we duana teh dalahar mani ponyonaker da eta meureun beuteungna teh geus teu kuat ku lapar. Mama ajengan jeung bojona teh ukur ngalarajoan we bari kumujeng ningalikeun anu keur dalahar mani nikmatna keur sakepeung mah sirih rebut we dasar si Oson jeung si Inyum da pukul kitu biasana. Geus beres dahar atuh eta si Inyum jeung si Oson teh mana teh dipernahkeun we di kobong. Tah wayahna nya sok di dieu we cari cingna. Ayeuna teh geus jadi murid mang maneh teh Oson. Oke, Inyum ti mimiti ayeuna kudu milu oge nya. Nah bade naon atuh cicing di dieu? Ih, ari maneh? Aya ku balet sia. Kangaran cicing di pasantren mah atuh ngaji euy diajar ilmu agama deuleu piraku sia ngadon hees nya atuh jadi urang duaan teh mas santren atuh nya euy kapan uing ka dieu rek mas santren jadi maneh ge kabawakeun we ku uing euy rek milu mas santren maneh teh euy tawarek ngadon hees hungkul jeung di nungguan kerak liwat sia moal atuh nya dewek rek mas santren rek ngaji malaur di lembur tarang ngaji atuh sugan wae atuh dewek teh jadi ajelengan jadi ajengan atuh nu diajeng-ajeng atuh ih nya sugan wae atuh urang duaan teh euy malum urang teh jelema baong jelema bedegong sugan wae kakolotnakeun mah wing duaan teh euy jadi jamaah soleh anu manfaat keur sasama atuh satujuan atuh nya syukur ari kitu mah ti mimiti ayeuna umat niatan we Sejalillahi ta'ala nyata tolabul ilmi pikeun kemaslahatan dunia jeung akhirat. Mohon atuh, mohon mama mangga ngan kade hilap. Abdi mah pami tekaop telat tuang atuh. Ih, masalah eta mah keun diperhatikeun. Nyakeun we bakal dipercaya maneh mah Nyum. Nya bagian eta we ngahiji jeung santri sok nyinan liwatnya. Sae atuh sae. Dasar sia pujit Quraisyin euy lah. Urang teh kudu meuri sia lain kana barang hakan wae. Keun bae jang Son. Nya tameureun beuteung ge penting. Ari wangeun kangaranan jauh jeung kolot. Nya kudu kajamin si pujitna. Mohon tah eta atuh laras pisan atuh. Nya atuh ye. Nya mama mah ieu teh rek ngaurukan heula. Keun kewe peuting sok aya marereuhkeun heula. Ke urang mimitiannya. Nuhun mang, mangga. Koloyong mamajengan Karimah mulih we teh eta kobong si Oson jeung si Inyum teh. Manehna mah langsung angkat deui ka majelis atawa ka madrasah pikeun ngaburukan santrina. Sedengkeun si Oson jeung si Inyum pating goledag we gogoleran da pugu si Oson teh capek ongkoh jeung karasa tunu da pugu beuteung geus wareg. Tunu euy lah. Nya tuh sarua euy dewek tunu wareg teuing atuh tadi ngahekak liwat atuh meuni beak jeung kerak-kerakna euy. Nya pugu bakat tingku lapar. Atuh
Tapi na urang teh jadi mas santren oson euy. Jauh tina panyangka tuh. Ih, yang beureun geus kieu jalan euy. Ya mudah-mudahan we atuh urang teh nambahan pangarti jadi boga ilmu agama. Sugan urang teh jadi soleh euy lah. Atuh. Tapi lamun inung bapak dewek apaleun pasti bakal bagja atuh. Sab teu kahaja. Dewek teh jadi santri atuh, santri. Ih nya. Soko mau pas balik keteng teh. Maneh teh jadi capetang euy. Capetang kumaha? Nya heueuh capetang bisa caramah. Nyaramahan batur. Engke teh maneh jadi bakal jadi ajengan euy, di ajeng-ajeng. Anu manfaat di masyarakat. Enya atuh, bener. Tapi teu menang sombong euy. Najan maneh engke ya kabisa. Tapi ari nyaramahan batur teh ukur ulah ngomong wungkul. Sab ari babari ari ngomong mah. Nu hese mah nyontoan. Atuh eta pisan urang mah kudu nyontoan heula kakara engke bisa ngomongkeun atuh. Jeung ngabejakeun anu geus kaalaman ulah euceuk jeung saurna atuh. Ih nya heueuh sagala ge kudu kaalaman lah. Wong sare heula lah. Engke penting kan urang teh rek mimitian diajar. Enya atuh hayu urang peureum atuh. Mitra kaum dangu atuduanana teh ngarun peureum we heula cenah. Keun engke pada magrib manehna teh rek mimitian ngaji di eta pasantren. Atuh barangong kakerenge sora adzan maghrib. Duanana teh pating kurisik sabab geus sareupna cenah geus waktuna salat maghrib. Bari katingali harita teh ti kobong nu sejena mating baratak. Da eta sieun katinggalin salat maghrib berjamaah. Atuh si Oson jeung si Ijom ge kuragi roe manehna nuturkeun santri anu sejena. Alatan masih kena lulungu atas si Ijom teh ti kudawat we sukuna teh kebru atuh labuh. Goe atuh maneh nyerieun sabab awakna ti bebeut. Aduh, alah. Kunaon maneh teh? Ieu suku atuh. Ting kunaon atuh? Kadadak ngait meureun. Atuh tong rusuh euy hayu katang gacakan udang. Jamak sakitu mah euy. Nya atuh hayu. Duana teh pating baratak muru we ka masjid. Meme asuh ka masjid piwanana teh wudu heula kabeneran teh yakulah. Atuh ngantri jeung santri anu sejena. Geus beres wudu mah sup ka jero masjid. Ngan geus aya di jero masjid maneh teh bingungeun sabab tetelan salat berjamaah teh geus mimitian. Malan mah geus katinggalin. Atuh pating polohok we manehna teh na kudu kumaha cenah. Untung we kadinya teh aya santri anu sarua telat. Atuh manehna teh langsung cacarita ngajakan jadi maspoh we cenah. Hayu Kang urang sarolat. Ya teh sarua jeung uing masbok. Jadi ya nuturkeun bae. Mohon ayo tuturkeun we engke kurang nama rakaatna urang gantian turutan uing we. Nya atuh alus. Atuh duanana teh nurutan we eta santri. Kiwari mah duanana teh geus sarua salat berjamaah. Beres salat berjamaah langsung diteruskeun kana wiridan. Geus wiridan mah terus dilajengkeun kana dikir. Beres dikir santri teh ninggalkeun eta masjid. Tapi ngadon cari cing we nungguan nepikeun kawan Cisa. Mama ajengan Karim ngagero ka si Oson jeung si Enjum. Atuh digaroan teh langsung nyampeurkeun. Geus kitu mah kumaha ajengan Karim teh dibawuhkeun we ka santri-santri anu aya di eta masjid. Namun teh miti ayeuna eta si Oson jeung si Enjum teh jadi santri cenah. Bakal memanitian nyaeta milu ngaji babarengan we. Sabada harita teh ngawuhkeun si Oson jeung si Enjum ka pasantrina. Mama ajengan Karim teh tuanya ka si Oson jeung si Enjum. Nang geus nepi ka mana cenah? Ilmu anu geus kungsi diaji salila. Cicing di lembur. Nya mang terek nanyakeun. Nah geus bisa naon Oson, oge Enjum. Uing mah teh bisa nanaon kana ngaji mah. Teh apal alif pinggang acan. Jadi can bisa maca Qur'annya. Mohon mang. Maca Qur'an ka abi mah acan becus. Pami jampe ngurek sareng jampe ngobor mah. Abi parantos tiasa. Sok mana wae maneh majang. Cikan kumaha Nyum. Mun atuh abi mah pami kana Qur'an teh parantos tiasa maca teh. Namun masih diejah atuh. Tapi alit-alit natos tiasa atuh nya halus. Jadi ayeuna mah
maneh teh oson nganu harti diajar teh ti nol. Ayeuna mah kudu ngapalkeun huruf hijaiyahnya. Engke ngara bisa. Nya maca Quran. Tuh, tuturkeun tuh itu tuh. Itu teh murid mama. Sok diajar we ka itu tuh. Anu tadi babarengan salat. Jadi ka si Ujang itu nya mama mangga lah. Mang. Ari abi kumaha atuh teh? Nya ari geus rada bisa mah. Ayeuna mah hayu we urang babarengan diajar ngaji Quran. Nya urang maca Quran. Sok. Maneh mason ka itu. Mangga Bang, mangga. Keun we lah abi bakal diajar heula huruf hijaiyah. Itu mitra kaum dangwa teh si Oson memisahkeun diri we manehna teh cenah rek diajar we kanu tadi babarengan salat. Basa masbok teh ya. Basa nyampeurkeun ka eta budak. Langsung we si Oson teh era manehna teh najan sahanapeun kangaranan diajar mah ulah gengsian atawa eraan cenah. Ngarumasakeun we manehna teh can bisa. Pok atuh si Oson teh cacarita. Jang. Wayahna euy ajarkeun uing. Akang maksud teh diajar huruf hijaiyah lah. Ngara bisa ngaji maca Quran tuh kawas nu sejen. Janten akang teh acan tiasa pisan karena maca Quran teh. Nya pugusan belul lah. Pokona mah can apa huruf hijaiyah oge. Nya teu isin gitu diajar ka abdi. Henteu lah. Teu era. Nu penting mah uing hayang bisa. Nya mangga atuh. Hayu atuh urang dipalih ditu tuh. Urang misah we. Nah namanya teh dipiwarang ku mama. Bener dipiwarang ku mama. Nya atuh mangga atuh Kang. Atuh punten we sakali deui ye. Jadi ngawurukan ka akang ieu uing. Isin ieu teh keun bae ulah era-era. Da uing ge teu enak. Nu penting maneh ngajarkeun ka akang. Itu mitra kaum dangu atuh si Oson teh diajar we ka eta budak santri nyaeta huruf hijaiyah. Beres diajar, wanci Isa derdeui salat berjamaah. Geus beres salat berjamaah mah kiwari teh anu ngajugjug ka majelis. Teh teh mamaacengan teh cenah bakal ngawurukan we dina bag-bagan ilmu anu sejenna. Ayeuna mah bakal ngabahas ilmu kitab. Kebenaran nu keur diajar teh kitab Sapinah we mitra. Atuh si Oson yang si Enjum ge milu we kadinya mah ukur ngadengekeun we. Nyata mama ajengan keur nafsirkeun eta kitab Sapinah. Sanajan duana teh pating polohok, tapi saeutik-eutik kedeuna ngadengekeun we. Beres harita teh maca kitab, wanci kiwari teh geus tabu salapan. Atuh harita teh direngsekeun we eta pengajian teh. Keun cenah reureuh heula ge teruskeun ke lamun geus peuting nya tengah peuting guru hudang nyaeta pikeun ngalaksanakeun salat tahajud barajamaah. Ari pala santri nu sajada mah bakal diteruskeun bikin mutalaah kitab. Nepi dieu nepi ka wanci janari parat ka subuh. Mitra kaum dangu atuh si Oson jeung si Enjum teu balik deui heula we ka kobong. Goledag ari teh pating goledag keros sare tibra. Barang tengah peuting, manehna teh sararewe tibra teh ieu. Hudang da pugucan biasa. Ngan bae harita teh batur anu sejenna nyaeta santri anu ngajarkeun ka si Oson diajar huruf hijaiyah teh. Manehna teh haat langsung ngahudangkeun we. Can harudang teu apaleun jiga nama. Nya aduh. Kang, gugah Kang. Ayeuna bade salat tahajud. Udang. Tapi mani tari berapisan. Nya can biasa jiga nama. Bener we harita teh. Eta si Oson jeung si Enjum teh mani patarik-tarik we kala ka sesegor we mitra. Sarena teh ti berapisan. Ini sapertos bangke bobo teh. Nya kumaha ngagugahkeunana ieu. Da bilih mama ajengan amek kedah digugahkeun ieu urang jembel we. Cek eta santri bari ngadeuketan. Atuh harita teh dijembelan we. Puguh we tuh pandi patih guru bu.
Aduh. Naon itu naon? Aya naon itu? Aduh punten. Ada tadi abi teh ngagugakeun manis sesah. Ayeuna teh waktosna kedah ke masjid. Mari kedah salat tahajud berjamaah. Hayu we ngiring deui. Alah, nya duh tunduh pisan ieu teh tunduh keneh. Nya tuh keunana sare di bangunan aya dihudangkeun atuh. Da kedah sasarengan bilih pa mama ajengan ke nyesel. Nya tuh hayu nya nyum urang teh kudu milu jeung nu sajena kudu biasakeun. Nya atuh hayu urang biasakeun atuh. Mitra kaum dangu atau si Injum yang si Oson teh maksa we manehna teh mimilu. Dak we salat tahajud babarengan. Tapi ari santri sajena mah terus mutalaah maca kitab. Sedengkeun ari si Oson yang si Injum mah koloyong dewe ka kobong. Da bugu atuh manehna teh masih keneh tunuh keur wae sare tibra. Ngan bae pas waktuna subuh mah dihudangkeun wae ku eta santri nu tadi teh. Kitu jeung kitu we mitra kaum dangu si Oson jeung si Injum teh. Menang sababaraha poe mah diajar nyantri di pasentren Mama Ajengan Karim. Mitra waktos nagening parantos tanya kapannya. Jagalah we urang tura jajar cerita si Oson jeung kelong kajajaden dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakirana tangtos lepat tangtos kirangna ieu mah hiburan we mitranya ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh Mang Nanang ngawilujengkeun ka sadayananya. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina kasehatan, aya dina kelancaran sagarupina. Atuh Mang saeulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.